urang babacaan teh aya nu datang ke awak, aya nu datang ke qalbu, aya nu datang ke ruh. Lamun zikir urang zikir teh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ka awak. Zikir jahar jeung awak. Zikir anu babalik kana qalbu cicing jelemana peureuh. Mulai hate Allah 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 khafi eta kana qalbu. Aya anu zikir teh zikir napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas takdirkeun domir sya'an huwa kalawan ngasupkeun napas wabil khuruji inwi bizatin akdas kaluar takdirkeun zat akdas Allah geus kajrohu keluar Allah, kajrohu keluar Allah. Eta roh. Urang nu mana yeun urang? Urang nu mana? Geus lamun zikirna zikir bae baba anu babalik ka awak mah asal diondang ngariung zikir aya teu ngariung mah telok. Asal zikir bae nya nama geus dula deuleu bae mana nu ku aing kudu di bawah. Zikir awak atuh babalik lagi ka awak. Geus atuh kajian kukumaha ge nya nama lelengkan ti mana ge deuk zikir teh maksudna deuk neangan cau Ambon. Apa karoko-roko di bawah ku nya nama lamun aya sendal ge diasupkeun ka plastik. Sering di tempat ngariung nu leungit sendal ngan kuleung mah tilok gandeng bae. Eta zikir mah zikir balik ka awak. Eta manugas kitu mah dikhawatirkeun kasalamatanana ongkos nu maca Quran nu tadi teh lantaran teu nyaho kana makna mana Al-Qur'an tur teu ngamalkeun zikir geus sarua. Mergaduana zikir teh aya dina qalb Allah atuh seungit ka ambeuna ku malaikat diriung-riung ku malaikat urang lamun tengah peuting zikir Allah 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 bari peureum ulah kaget engke osok aya aambean nu seungit. Eta lah pertama urang ngambeuk seungit ke seungit menyan ke seungit urut mandian tadi itu siapa dasar urangan itu gitu bae. Manggi seungit ongko sieun ongko. Manggi nu seungit bae sieun atuh komo nu bau. Borangan. Aya mulai sesengitan sebab qalbu main Allah dengan cara-cara anu geus dibikeun ku Syekhul Mursyid. Omodei lamun kuaring geus zikirna zikir ruh napas ngaranna geus kajrohu keluar Allah kajrohu keluar Allah. Pangkat jelema beda aya pangkat teh pangkat abid ieu mangan sakadar ibadah teh ngagunakeun fikih doang ner-neran ai batin nama tapi fikih bae salat makena pikih doang puasa zakat haji pikih doang pangkat tangan sakadar abid di akhirat berangkat ke sorgana sayyarun nyana lempang suku kadang teu datang sayyarun ilal jannah dikhawatir. Tapi wal arif jelema nu marifat mana ieu lah nu geus boga aambean akhirat anu zikirna ge geus zikir qalbu zikir napas geus lamun zikir napas mah beda engke tingkah-tingkah ucapna ge bakal beda kanyahoan lantaran napasna ge diatur ka jero kaluar ka jero kaluar nya nama lebareun lamun napas teh dieusian ku Allahu Allah cerik lamun abid mah nyeng cerikan dedeulean teh
cek neuleuh awewe duh aing doraka. Tapi lamun arif bilah mah ieu nya nanyeng cerikan aya sababaraha napas teh dieusian ku Allah. Jauh bedana. Sebab nya mah neuleuh awewe sagala rupa nya mah geus henteu kabayang, geus teu bae zaman deuleu bae. Ongkos deuleu kadal we kitu. Henteu lain alam. Nah, arif billahi maka sorgana tayarun hibernya nama ilal kurba ka alam dumadeus deukeut ka Gusti Allah. Geus lain ka sorga deui, jangan mah jambungan sorga. Urang mah kuari lamun ditanyai sia ieu ibadah bae hayang naon ka sorga, ai kana ka embung. Ai arif billah mah ai sia ibadah ka mana hayang ka Allah, hayang ka sorga teu. Heuy di sorga loba bidadari teu hayang aing mah tama makhluk, aing mah hayang ka Khaliq. Teu hayangeun sorga-sorga acan teu embung ka neraka. Aing mah hayangeun nu nyieun sorga jeung nyieun neraka. Aing mah kadinya mantak ieu naga tayyarun ilal qurbah. Hiber nya nama. Engke urang naraeuleuh bakalna ieu sing gurilap cet halal liber ka itu kos kira cet halal liber kos manuk eta lah bangsa mursalin nabiyyin syuhada sholihin para aulia Allah